Halo guys. Rokok ya, subscribe dulu ya, Budak Sunda Tangerang. Sia kunaon eta nyeklan parabot bae. Ya nyeri. Nyeri kunaon? Ieu burut meureunya. Sia. Geus dibawa ka dokter can. Aing sieun. Sieun kunaon? Warinya sorangan pajar corona bae corona. Ayo coba urang neangan ieu dukun lah. Sia nyaho emang. Teangan bae heulan kurang. Ayo tuh. Ayo geus. Ari sia kunaon deh teteh tadi ceklan bae? Nyeri aing. Wah, jangan-jangan sarua sia kok si bedul panyakitna. Jadi aing berobat. Tah, kabeneran mending bareng urang. Ayo. Urang ka dukun. Ayo geus berangkat mending. Bah, Ya, ieu coba tolongan baturan urang. kunaon jang? Biasa. Geus turun mesin gabehan. Bah. Ieu spare part urang nyeri, Bah. Ari sia kunaon jang? Punjang urang ieu. Aya nu ngaganjel. Dua kali. Gua balik temu lah. Kadejang. Kayak itu. Kayak itu. Aji kumaha, Bah? Bisa teh ieu. Spare part urang diadean. Aduh, itu malu teh kene jang. Tinggal buka apa? Nggak segede buah kalah pakai jadi ubar. Kunaon lo, cerik? Ngomong sih jadi gitu lo. Ayo berobat ke aing lah, mau diatur ke dukun aing. Ayo. Udah nangis sih anjing. Tumpen atuh bos kieu nganaon atuh sia. Naon aing dede naon nganaon. Garing udah ngomong bae lah. Iya, Bah, babaturan tah. Tiba-tiba tuh bisa ngomong. Emang ieu. Apa gitu ngomongna? Oh, geus cek gandeng lah teu ngarti aing. Nyagarieuh gandeng. Itu, Bah. Minta tolong tah cagerkeun. Kunaon, Bah? Ayo ya apa deh. Coba tuh minta tolong kasake. Geus teu kuat ieu spare part aing. Aduh. Wong. Ya itu mah dukun nu kamari ku yang didatangan jeung budak. Mana? Heueuh Pugun. Tadi dukun ku yang didatangan keur ngajak si Belok. Ah, da ka mana? Rek naon anjing. Paneangan anjing, yang naon? Ieu buat aing. Rek dibikin ke anjing. Eta mah nu edan meureun. Masa bulut bikin ke anjing? Lu aing. Atuh buat aing atuh kumaha aing.